Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bini'amin ala khalqi alladhi jarat bihil maqadiru bi qudrati alladhi yughriqu awliya'ahu bi biharil ma'arifi liwahdatihi wa hadiyati. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansorihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhsabul mar'u ma'amman ahabba. Wa qala man ahabbani kana ma'i bil jannah. Wa qala man asbaqun nas yaumal qiyamah bisafa'atika. Qala man qala la ilaha illallah. Amma ba'du. Insyaallah ya ciri bahwa ibu bapak pilihan Allah. Mudah-mudahan tina ucapan bapak ucapan ibu, mudah-mudahan ucapan bahasa anu didorong kurasa insyaallah. Jadi anu biasa-biasa secara umum nyata min afwahil kaluarti mulut-mulut biasa-biasa. Tapi insyaallah bapak ibu sabada di dieu mupikeun nembe sadayana ngadarasna mupikeun anak. Mudah-mudahan terangkatlah lisan ibu, lisan bapak, terangkatlah batin bapak, batin ibu menjadi min afwahil rijal. Jadi keluar tina lamai-lamai anu dipilih ku Allah. Sabab ibu memang nuju ngamusalsalkeun perjalanan ibu ieu, perjalanan bapak ieu anu musalsal dugi ka Rasulullah. Sekaligus dina sasih nu ayeuna ibu bapak nuju ngaekspresikeun rasa ningahna ka junjunan ibu, junjunan bapak, junjunan abdi sadaya saha habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta magi sumberna tidinya segala-galana nu diajar nyareat kadinya, sumber torikot kadinya, hakikot kadinya, ma'rifat ke kadinya. A'rafu billah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinullah, dinur rasul ku Allah risalahna dihaturkeun kadinya. Janten teu aya ilmu anu teu nyambung ka anjeunna. Lamun teu nyambung ka anjeunna nya batal eta ilmu. Teu sah, teu matak janten bekal dunia sareng akhiratna. Margi anjeunna hulu watana pokokna alhamdulillah name parantos dihaturkeun wal mukarram insyaallah sadayana dicarioskeun ku anjeunna. Itulah yang dikatakan baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam istilah ilmu ma'rifat naon ka Muhammadan
Itu naon tak disebut ka Muhammadan jadi tenang ekspresi ketauhidan anjeunna, ekspresi kemusyahadahan anjeunna, ekspresi kemarifatan anjeunna teras diserap ku ibu, diserap ku bapak, diserap ku sadayana. Itulah yang akan menggabungkan frekuensi urang sadayana sareng frekuensi mantenanana. Maka intina mantena ditaros ku salah sabeu sahabat anu diriwayatkeun ku Abu Hurairah, ya Rasulullah, man asbaqun nas yaumal qiyamah bisafaatika. Ya Rasulullah, saha nu pangmulia-muliana pangengal-engalna kenging syafaat dina poe kiamat, syafaat salira. Saur mantena qala mangqala la ilaha illallah. Jadi pangpayuna mah tetap anu ngucapkeun nauhidkeun ngamarifatkeun kalimah la ilaha illallah. Paingan pidauh Allah dina Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Eta bageur sadayana tidinya sumberna insyaallah. Maka ibu nu di dieu saralika ge eta dasarna. Kalau seandainya tahu orang-orang jauh di sana yang belum memiliki iman Islam ihsan, lalu mereka dibukakan oleh Allah, dibukakan Allah, dihisabkeun hijabna, sehingga katingali kebenaran naon nu aya dina manah bapak ibu sadayana teh ku Allah digelarkeun. Padahal mereka memiliki uang triliunan dolar ataupun memiliki intan permata emas seluas lautan, maka insya Allah mereka akan tergopoh-gopoh menuju masjid namanya apa teh? Al-Hikmah. Al-Hikmah bakal ngamujeng ka masjid Al-Hikmah, walaupun harus antri sampai puluhan tahun, mereka akan rela mengantri. Kumargi naon bageur, kumargi naon nu diaya dina jiwa ibu, dina jiwa bapak, itulah detak jantung ibu diiringi disertai dengan kekekalan, keabadian. Aya naon di jerona kekuatan iman bapak, kekuatan iman ibu, kekuatan iman sadayana. Itulah yang akan mengabadikan ibu di hadapan Allah. Itulah yang akan mengabadikan bapa di hadapan Allah. Margi di dunia mah kur sementara, nah ditinggalkan duluan ataupun kita meninggalkan leres eta teh. Sok fakta sadayana tingali. Berapa banyak tetangga kita yang telah mendahului kita, si kaya, si miskin, pejabat, rakyat, yang populer ataupun biasa-biasa, tetiasa dihalang tos waktosna kedahui mah uwi we sadayana laras. Nah, tatangga urang tos sabariji, baraya urang tos sabariji, bahkan sahabat karib urang, bahkan putra putri urang, bahkan ibu rama urang tos mayunan urang tetiasa ditahan. Walaupun hasrat manah urang sadayana mah hayang teh salilana bareng jeung budak masih betah geus ditinggalkeun nu karasa naon hanya kalau bakal kesalahan leres kitu nu karaos sadayana insyaallah mal katos benten da mari frekuensi kemanusiaan nu aya dina jiwa urang. Maka tatkala ibu ngaoskeun kalimah la ilaha illallah, keabadian naon ridho na anjeunna, sabab anjeunna pemilik ridho, rahmatna ampunanana. Aya deui langkung untung tirimang eta teu aya. Maka ngawita dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad, alhamdulillah keur jalma-jalma iman tos dirontokkeun naon ekspresi kabunga. Sabab lahirna Kangjeng Nabi, dilahirkeun anak Kangjeng Nabi teh rahmat keur sakumna alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Dikiatan deui ku api dawuh Allah anu sanesna deui. Kudu pidawuh mantenna. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ucapkeun ku anjeun hai Muhammad kalayan
Fadl sareng rahmat Allah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kalayan fadl jeung rahmat Allah ku Allah Bapak Ibu kempal di Masjid Al-Hikmah ieu. Fadl Allah, rahmat Allah. Segala-galana kumaha kitu tatkala hate Bapak Ibu tos nyantel dina kekuatan iman nu eta ngayakinkeun yen ieu fadl jeung rahmat Allah pal yafrahu sok gelarkeun buktikeun ka bunga. Maka dina waktos ieu ka para panitia reng-rengan para donatur sadayana yakin salira dipilih ku Allah keur ngalirkeun fadl sareng rahmat Allah. Maka luar biasa teu dipilih. Kadang-kadang jalma loba nu sagala aya tapi teu ngamilih anu aya di ibu bapak ieu. Luar biasa teu panasaran deak sabaraha oge ibu. Dak lahir dina iman, lahir dina Islam, lahir dina ihsan. Kedah ngarileikeun kana keagungan Rasulullah, ngalangkungan kempelna bapak ibu. Kedah ngarileikeun keagungan Habibullah nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Insyaallah. Pal yafrahu sok gembira singkat ekspresikeun dohir. Pabidalika pal yafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Ku ngarasakeun fadl jeung rahmat Allah itu pahala nanti Allah leuwih gede daripada naon anu saker tembak ibu ngumpulkeun satakar tanaga ku bapa diaya-ayakeun dina hartos bade ngaramekeun naon bae nu dianggap sae ku ibu. Tapi teu aya dina dasar hate eta. Tapi bapa ngalangkungan tumampi ka Allah yen bapak ibu dipilih ku Allah kedah lebet ka Masjid Al-Hikmah ieu yakin izin Allah lisanna ge izin Allah maka itulah kesuksesan abadi. Amin. Kekal abadi teu aya tunggungna kekal abadi. Tah eta bekal jang balik urang teh bageur intina urang da di ditu teh dinukan 2 kali urang sabada dunia ieu teh lain kur satahun, lain kur 10 tahun, lain kur 100 tahun, bahkan lain 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun, tapi datang ka ditu khalidina fiha abada. Sapa paosna teu aya wati suamina. Kumargi kitu maka cantelkeun urang kadinya secara syariatna urang teras kaditu rek mawa naon bakal anu abad di hadapan mantenna. Sadayana oge nu rek ditempokkeun ku diri urang ka anjeunna sadayana ge milik anjeunna ti anjeunna tapi ngalangkungan ditangkap ku iman kalaya ku kasukaan karelaan maka ujung-ujungna seru ka rela ibu ujung-ujungna surga Allah anu diabadikeun ku Allah diciptakeunana keur nyalikan jalmaan bade diabadikeun dina nikmat Allah. Mudah-mudahan kurang sadayana kai katetapan eta ti Allah. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. La ilaha illallah kapan aya anu secara umum, aya anu secara khusus. Secara umum kadar-kadar mengucapkeun kalimah la ilaha hate maka mana menit kan sering urang itu. Nu karaos ku urang tahlil kadang-kadang kondangan di tetangga di baraya sering urang ucapkeun la ilaha illallah. Ari hatena kering kerontang diasupan ku hayalan ku waham sangkaan anu jauh tina kanyataan. Datang dina sangkaan kumaha keur ngucapkeun la ilaha langsung kan geus napel dina imajinasi urang dina hayalan urang. Nah ieu teh jeung di jero senek teh kan pembagian senek geus mulai pamireng sakenap deui amin mah biasa nun urang bertahan teh diucapkeun di nama la ilaha da ngacacang nah teh naon isina senek la ilaha aya naugan la ilaha tapi tadi kaciri wajib doma la ilaha moal itu hayam
di jerona la ilaha tempe tahu mapi aku tempe la ilaha terus ngacacang itu namina naon bikin ada geus nyambung ka Muhammad dacan eta mah sifat Muhammad mah teu kitu yadkurullaha fi kulli ahyan eling ka Allah dina sagala keadaan keur senang keur riweuh keur miskin keur kaya tetep hate teu ngabagieun ka Gusti Allah itu eta nu diabadikeun ku Allah maka tatkala dikir antos teu ngabagieun ka Allah dina keur diucapkeun cacak-cacak diucapkeun oge hatena manteng henteu aya ketetapan di dinya maka itulah hamba anu elingna ucapanana didugikeun ku Allah dugi ka mantena yartabil abdu ila hadratil qudsi terangkatlah seorang hamba dugi ka mana terangkat ka langit ka hiji kadua katilu melebihi dugi ka hadirat Allah bari urang teh di ditu teh nganalkeun tanaga urang kakuatan urang mana bageunana iwati ngalangkungan wasilah ngalangkungan syariatna secara ikhtiarna urang ada wasilah micinta wasilatum bainana wa bainallah perantara urang sareng Allah buktosna naon sentralna pokokna intina ya Rasulullah habibana wa nabiyana Muhammad mengambil barakah dayana mah di mana-mana ge sholawat tetep kedahaya dan menuju sasihna sasih dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in orang sareng sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in toriko pami toriko ayeuna kaduana ngiringan ka kakasihna kakasih Allah kakasih anjeunna saha Syekh Abdul Qadir Waliullah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mugi Kangjeng Syekh Abdul Qadir kersanya bak abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya mugi Kangjeng Syekh Abdullah Mubarak kersanya bak abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya mugi pangresa Abah Anom kersanya bak abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya hoyong disebat ku Kangjeng Syekh hoyong disebat ku Kangjeng Rasul ayeuna keneh nyebatna ngiring maka ngalakukan metode thariqah qadiriyah wan samaniyah khususna umumna wal jam'i ahli turuq sadayana para ahli thariqah melalui naon media atau cara atau napi thariqah sok aya istilah talqin dikir aya istilah baiat aya istilah ijazah eta hakikatna eta teh nuju madep urang di hadapan Rob urang anu mutus sang panutan agung kekasih agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam buktosna pidawu mantena dina salah sayeueus ayatna a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah
yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sanyanya jalma nu beat di hadapan anjeun Muhammad, hakikatna mah beat di hadapan Gusti. Sanyanya nama dihartoskeun nu janji setia di hadapan anjeun Muhammad, hakikatna mah janji setia di hadapan Allah. Sanyanya nama nu jual beuli, lamun rek dihartoskeun kana jual beuli. Nu jual beli di hadapan anjeun Muhammad, hakikatna keur MOU jual beli jeung kaula. Saha nu rek rugi jual beli sang Allah moal aya eueuh kabejakeunana jelema loba sedekah hancur usahana. Laras Pak, lirik ibarat bapak ngerok jangot disamkar beak renungna leuwih loba kitunya. Kalah leuwih loba lamun boga jangot aya obat lamar dikerok ku bapak. Insyaallah jadina leuwih loba gomplong kena kitu lamun dihartoskeun kana istilah-istilah anu eta sadayana. Kan bimana beata tina ba'a yabi bainaka. Naon jual beuli. Lain Allah peryogi ku manusia dagang ka manusia sanes. Ciri Allah ngangkat derajat hamba kana naon nu dipihaturkeun ku anjeunna fa'lam annahu la ilaha illallah. Sehingga nu meserna dibawa karena bahasa makhluk ge mangga sok jual beulina jeung kaula kitu saur Allah sapanata nya bapa ngadamel baikna dihartoskeun kana janji setia mangga dihartoskeun kana ijazah mangga dihartoskeun kana hirqah kubro hirqah sugro mangga. Itulah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisan bapak tina lisan umum jadi lisan khos, bahkan kadituna lisan khawas kadituna lisan naon tos khawasil khawas mah lisan anu dininya lisanul qudsi sabab didorong ku hate anu qudsi tos dininya. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka sadayana amin sadayana dininya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, tuluy dina thariqah aya dikir jahar dikir hopi. Dikir jahar ngucapkeunana la ilaha dikir hopi maknana eta keneh sareng peusina eta keneh mung henteu dibaceokeun ku lamai aya dina mana ngarah cici dina kayakinan. Maka mutadina tina iman lamun kana imankeun tina iman taklid. Nah kaduana tos bapak ngadamel janji ngadamel ical galeuh sareng nu gaduhna maka insyaallah jadi eusina teh iman ilmu tuluy semakin mangkristal eta ilmu anu diamalkeun ku bapak dan dina amal teh aya ilmu. Dina amal teh aya ilmu, aya sesuatu yang akan memberi pencerahan kepada bapak dan ibu. Maka akhirnya menjadi iman ilmul yakin atau terasa itu iman iyan atau iman ainul yakin. Nah, ilmu yakin nyata nyahona, ainul yakin nyata nempona, hakul yakin nyata benerna. Mudah-mudahan jika sadayana amin eta sadayana kunaon kalimah nama tetap teh keluar dina kalimah fa'lam annahu la ilaha didinya hirup didinya teras tah didinya dicanang sadayana ruhna tah tatkala nur Muhammad pangpayuna ku Allah diciptakeun gawena eta nur Muhammad lamun aya di potensi eta dikembangkeun ku alam pikiran, alam akal bapak, ku alam perasaan bapak, dina hartos didamel ngahumadepkeun diri ke hadapan Allah, nyata at-tawajjuh ilallah fil qalbi, jadi mayun ka Allah ku hate, keimanan, keyakinan, anu kekuatan, ketauhidan, terus naik, anu akhirna di dieu bakal tepang bapak sarang saha
pertama nu dihaturkeun Nur Muhammad ka manusia pertama yaitu Adam alaihi salam. Kan di bapa ge aya keadaman. Posisinya di mana? Di bawah susu sebelah kiri. Harapkeun susu harapkeun walikat paling kiwa kira-kira 2 ramon tina susu bapa. Jadi dia aya latifatul qalbi. Latifatul qalbi wilayah frekuensi keadaman. Tatkala ditanamkeun kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah takwa dina ruh bapa, posisina dina latifatul qalbi mesti didinya anu bakal ngadudukeunana nyaeta nu bakal ditempatanana naon mahalun hiji tempat naon ma'rifatul ma'bud hiji tempat ngama'rifatkeun dat anu diibadahan. Maka kudu pesian hudurul qalbi ma Allah, hadirkeun hatena, elingkeun hatena sarta Gusti Allah. Maka ditetapkeun di dieu. Itulah Naksabandiyah. Naksabandiyah mustaq minhu naksun bandun. Napalkeun setempel Allah dina qalbun bapa. Supaya naon ditempelkeun eta kalimah Allah? Supaya legal bapa menghadap kepada Allah. Jadi lain ilegal, manusia legal yang sedang berbakti kepada Allah, yang sedang menghamba kepada Allah. Tatkala ku Allah dianggap legal, teu aya wates wangeunna, teu aya hahalang, terak teh tembus kana gaduhna. Ya Allah, mudah-mudahan. Maka akhirna bersama Adam di dunia. Lamun teu bersama Adam di dunia rek kumaha urang bersama Adam mungkin di akhiratna. Sabab kalah apruk-aprukan 100 tahun, 1000 tahun milarian Nabi Adam alaihissalam di yaumul jajah, di poe pembalasan, di mahsyar bari panon poe 7 Syawal antarana tadang teu balangsak jeung capek ripuhna. Sabab dina poe eta kan hari kit atum minal azab, bagian dari bagian siksa udah diperlihatkan. Panon poe 7 disebrotkeun bari sakpal antarana ayeuna hiji bari jutaan kilometer antarana bisa kieu panasna alun keur majar mentereng laras komo di daerah-daerah anu daerah panas model Surabaya, Jakarta, Kalimantan wah pesrik komo jaga di mahsyar 7 kira sakpal antarana bari teu aya tangkal rambutan, teu aya tangkal mangga, teu aya urang bumi rek ngiring gelang ngiuhan bari jelma miliaran. Maka didinya yauma yafirul mar dina poean paburan caina jelema akina mung papanggih jeung incuna mung papanggih jeung bapana jeung nenehna mung sok sieun silih sokong jongklok lamun bahasa dunia mah sok sieun silih jongklok. Maka didinya tapi hamba terus bergabung sareng keadaman di dunyana teu kantos milarian da tos dipelahkeun di dunyana. Maka pidawi Imam Nawawi malam yajro bihadihi lam yahsud fil akhirati. Jalma anu geus pepelakan mah di dunyana mesti panen anu abadi di akhiratna. Amin. Sukses nu abadi. Tapi jalma nu teu pepelakan di dunyana mana mungkin panen di akhiratna. Mudah-mudahan ieu sadayana Bapak pepelakan anu bakal panen abadi. Amin. Dina rahmat Allah abadi, dina ridho Allah. Amin. Abadi dina maghfirah Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah hamba hadamkeun amin latifatul qalbi naik dikirna nerekam dugi kana tempat di dieu naon mahalul mahabbah karasa resepna ka Allah ari dikir geus dipelakeun kaditu mere makna jeung mere harti mere rasa
rasa makrifat, mere rasa bertauhid anu akhirna hirup betaheun da ditempatkeun dina mahalul mahabbah. Sakumaha nu dibahasakeun ku Bapa bade dikir, ilahi anta maksudi waridoka maklubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Mahabbah tos aya dina mahabbah di dieu tempatna mahabbah, di dieu wilayah frekuensi ka Ibrahiman, frekuensi kasahaan kanuhan. Mangga urang sasarengan deui, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Allah hamba nuhkeun, ya Allah hamba Ibrahim ke amin. Bergabung plus we. Jadi satu frekuensi insyaallah. Geus satu frekuensi na pas makapan Bapak yang nyetelkan gelombang Jakarta di pelarian ku Bapak di radio geus plasma. Tos raos ka kupingna, raos ngadangukeunana insyaallah. Tatkala pasmah di dinya gelombang gelombang di jiwa urang itu naik di luhur latifatu sirri di dinya kamusaan, maka Allah ngawidian ka hambana lamun eta jalmi geus melekat dina jiwana, duduk eta dikirna kalayan penuh makna penuh penghayatan, di dinya bakal calik dina mahalul musyahadah di dinya. Tos musyahadah mah ya entos berarti menyaksi dengan sebenar-benarnya. Nah diucapkan teh jadi henteu basa-basi, lain kur sebatas basa-basi. Nah diucapkan ku Bapa dina waktosna lepak netepan dina waktos kumaha wae. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jadi benar syahadatnya nyambung sareng kamusan, maka Allah widi tatkala geus syahadat musanyana geus nyambung dina ruh sirrina, maka eta jalmi bersambung bersama kamusaan, sehingga Allah maparinkeun ka umat Muhammad mah nyaeta naon sapertos anu kaparinkeun ka Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Parantos sasauran Allah sang Nabi Musa kalayan sasauran nu sampurna. Mudah-mudahan ka urang sasauran mana wala sautin wala harfin, teu sawaraan teu aksaraan, tapi hate mayun madep teu aya batasanana. Sabab naon? Sabab digodog ti kaadaman tuluy dibuktikeun ku ka Ibrahiman, kalayan dikuatkan ku kasabaran dina parah bahtera nu akhirna tembus dengan pembukaan hijab antara makhluk sareng holikna, tiasa sasauran di mana wae ayana karena hate ku katauhidan la ilaha illallah hirup di dieu. Dirinya tembus kana hopi ruhullah. Ta eta sadayana dina hadis qudsi anu bakal didongkapan ku kaum-kaum bangsa umat mana saha, umat Nabi saha wae. Duka sabaraha puluh miliar aduh. Tapi ari hamba-hamba nu tos aya papelakana di dunia mah teu. Hamba ahli dzikrur rahman di mahsyar barungan aman taya kasulitan karena ridho na pangeran. Kenapa Allah sehingga ridho? Nya batur mah teu usum ari kudu dikir babarengan mah bapak mah berjamaah babarengan geus disebatan nya dihadiahan heula neme kaadamanana leres Pak nya dihadiahan heula Ibrahimna Nuhna sadayana Isana insyaallah bergabung di dunia bergabung di akhirat amin. Nah, karena al arwahu mujannadatun, karena ruh-ruh itu semuanya yang dipersatukan yang digabungkan. Pama ta'arafa
Iktalafa saja masuk saling mengenal di dunia ya, iktalafa bersama-sama berkumpul nantinya juga. Jadi moal kot kukuliengan atau pi asruk-asukan puluhan tahun terus bersama. Sedangkan saur Allah nage lebatkan ayat wa yasari'al hisab. Dan Allah Maha cepat menghisabnya. Cepat teh kan memang geus aya tutumpakanana ti dieuna. Jadi teu dililakeun deui ku Allah ge. Syari'al hisab bimakna paddol Allah. Maka tos ti ayeuna keneh da eta jalmi anu eta mah tos ngahisab dirina keur di dunyana. Maka aya dalam istilah thariqah aya muhasabah sabada mujahadah, sungguh-sungguh tuluy muhasabah. Muhasabah kumaha? Napakuran diri. Ari poe kamari kuring loba eling loba poho. Poe ayeuna we loba eling loba poho. Sok nu karos ku urang sataun kamari gembleng dugi ka ayeuna loba poho loba eling Pak. Sok maning aku ayeuna nya sering keneh li ngaku-ngaku bae. Dari nu ngaku mah insyaallah teu tulus digabungna ge ku politik leres. Maning aku ayeuna daripada engke sahan bakal tiasa ngawal pertarosan Allah. Lamun Allah ngahisab ka urang moal tiasa ngawal. Sehebat apapun kepintaran, kekuatan, kepopuleran, tidak mungkin. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha memiliki, Allah yang menentukan. Minta pertanyaan ke orang, mana mungkin kita bisa menjawab. Ya Allah, maka hasibu qabla an tuhasabu. So, hisab heula diri urang. Sate acan dihisab ku Allah, hisab heula ayeuna. Da Allah masihkeun hisabana, alat hisabna dina ruh urang, alat hisabna dina jiwa urang, alat hisabna dina sir urang. Mangga ku Allah. Allah ngaturkeun mangga sok jadikeun dangdanan ku anjeun di dinya. Terus memeh man rabbuka ngajawab di kubur ieu heula kudu ngajawab. Laras di barjah urang tatkala dikantunkeun ku jamaah-jamaah nu sejata jiah ningali sadayana kan aya pertarosan malaikat saha mungkar nakir. Kumaha pertama mungkar nakir nanya mar rabbuka saha pangeran anjeun. Geus wawuh ti ayeuna luntos wawuh sanyana nu tos wawuh moal malaikat mungkar nakir insyaallah paling naros simbolis atau naros Allah tamah teuing teu ngajalankeun istilah nama tapi tos papada ngamaklum saling memahami insyaallah ti ayeuna we taros ku urang kamungkaran kanakiran naros wal deui ku urang ayeuna. Maka dina dikir hopi aya kalimah jenengan mantena anu dina kolbun urang tatkala hirup eta dina kolbun jadi kubul ahrar kuburul asrar hate anu gudang-gudang hate anu merdeka mesti hatena gudang rahasia bahkan rahasia nage rahasia duaan jeung saha jeung nu gaduhna Allah. So maka dia merdekakeun heula hate insyaallah jadi gudang-gudang asrar gudangna asrar rahasia dat Allah, rahasia sifat Allah, rahasia asma Allah, rahasia af'al Allah. Tuluy kaikuti ku hate kayakinan dia bahwa didinya maka jadi gudang hate sabab teu dipasihkeun ka langit Allah teu dipasihkeun ka bumi Allah pidawuh Allah dina hadis qudsi dina kitabna Iqadul Himam aya la yasa'ani ardi wala samai teu nyukupan kaula di langit kaula di bumi kaula wa wasa'ani qalbul mukmin tapi cukup kaula dina hate jalma-jalma iman hayang memahami rahasia kaula hatena dikirkeun ka Allah eling ka Allah ke Allah nyalira nu masian intuisi nu masian ilham jadi aya pemahaman dina hate bapa luar biasa bersifat asrar rahasia insyaallah rahasia ngan ari ngaran rahasia ulah dibocorkeun ka hartos seperti masihkeun
kertas buku awas di rahasia urang we di perusahaan dibikeun berarti eta teh kepercayaan kade ulah luar awer tadi pandieu atuh lain jadi lain rahasia deui laras tah eta rahasia hamba sareng Allah termasuk titik terakhir tatkala hamba diangkat derajat ku Allah rahasia qadar pun kadang-kadang oleh Allah dihaturkeun ka eta hamba pilihanan. Eta mah nu kudu didudurkeun ka tauhidan. Kang kan ieu mah thariqah mah iya. Kumaha neurakna dina qalbun dina ruh dina sir lamun eta dikrullah teu ditauhidkeun. Kumaha kali itu nanti kelenceng bisa ulina ka makhluk, bisa ka mana meni, bisa lalajo hayo wae nuntutna teh karomah. Ari dirina teu napak rek kumaha. Jadi lamun dina sato naon nuturkeun ka jelema teh nutur nganempo parab. Di dinya we orientasina teh nempo jukutna. Tah teh mawa jukut mah dundungan antara dituturkeun laras. Kana jukut nempokeun sautak sautik riadoh ieu tapi nu didago-dago teh paparin Allah. Jadi teu acan wawuh ka Allah. Da wawuhna teh tatkala di parab we. Boga rasa gitu eta oke masih kene dalam bulanna nafsu teu acan tauhid ari tauhid nu nerekam mada teu aya pangaruh bade kaayaan kumaha wae tetep teu ngabalieur di Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah mana rek ngaku mana ari geus ngarasakeun dina jiwa katauhidanana yen urang damel Allah rek naon urang ngaku meureun ngarampong kalituna jeung ngarampong dat Allah nu kagungan puguh-puguh damel Allah usik malik urang ge puguh-puguh damel Allah poho jeung eling ge leres telum ngan urang teu betah hate ari teu cicing dina damel Allah anu surah Allah ulah jadi sok aya betah urang calik dina damel Allah rasana tapi Allah miwarangna di dinya mata saur pangarsawa mah kudu cicingna kudu ulah cicingna ulah bihaq la ilaha illallah la ma'budu illallah nadamal Allah nu ieu abdi bakti kadzat Allah aya makna hakikat di dinya aya makna syariat di mana makna syariatnya dipacek salib dia nadamal Allah nu ieu ibu keur calik keur colat keur ngaji keur dikir damal Allah nu ieu we salilana ge di mana-mana ge nu ieu we mal bisa nu usuk nu ayeuna nu kamari nu ieu nadamal Allah nu ieu abdi bakti kadat di mana bahasa syariatna wajib di Allah bakti abdi bakti kadat baktina geuning dia di aku abdi bakti nah eta teh widi ti Allah atas dasar imtisal li amrillah karena bahasa eta dibirian ku Allah keur ngajerokeun hakikat untanya keur ngajerokeun hakikat makna urang da dina widi Allah mah rek ngabahasakeun urang serius dader manauhidkeun Allah karena perintah Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la maqluba illallah dipidamel kalakuan pedah parentah dan Allah dipigawe manakiban dipigawe maulidan da hakikatna madamel parentah Allah
Allah marentah ka urang supaya ngarti, marentah Allah ka urang lain kangge kepentingan Allah, kanya yang urang ulah nyangka bisi kana rakakeun majar ka Allah, majar Allah teu Rahman Rahim, mata kaula marentah ka anjeun, marentah na ge dina kanya beda jeung marentah manusa. Marentah manusa ka manusa deui mah karena aya kabutuh leres. Karena makhluk sosial, ari Allah makhluk sanes kan Allah maholi pencipta, bari diwuwuh ku sifat-sifat mantena, gelar-gelar mantena anu Rahman Rahim Kudus Salam Mukmin Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir kabehanana rek ngagelarkeun eta parentah Allah mah kanya matak sok aya nah Gusti abdi teh dikanarakakeun Gusti teh kapan sifat Rahman ya kapan sifat Rahim balang deui la ilaha illallah bisi nyangka Allah teu adil. Allah tos nyontoan tos marentah dina Quran so ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tangkap ku iman mah teu aya Allah mah teu aya kaperyogian ka makhluk, teu aya estuni perintah Allah mah sadayana ge karna nyaahna ka makhluk, estuni perintah Allah mah balukarna keur salametna makhluk. Kapan Allah tos nyiptakeun surga, kapan Allah tos nyiptakeun neraka, dina perintah Allah anu mana anu dianggap ku anjeun yen Allah rek ngakaya anjeun, pedah Allah marentah puasa, pedah Allah marentah teras salat, henteu sadayana oge Rahman Rahimna Gusti Allah. Beuki parat beuki malatas anu akhirna kakodek perkara anu muskil anu sulit kakodek ku pemahaman Bapak rasa dina makna kemahabenaran Allah, kemahabenaran la ilaha la ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan malaridho nadat Allah nyambung sareng di Suryalaya naon ilahi anta maksudi waridho kamablubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hoyong cinta ka Gusti disuhunkeun kan ku Allah ununi sok maenta ka kaula astajib lakum niscaya kaula ngaijabah ka anjeun. Atuh hoyong urang hoyong dicintai ku Allah eta perkara anu mulia. Hoyong tiasa cinta abdi ka Allah eta perkara anu diperintah ku Allah. Kapan sur tadi ge kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ucapkan ku anjeun Muhammad lamun anjeun bener hayang dicinta ku Allah sok tuturkeun kaula itu ucapkeun ku anjeun ka umat-umat anjeun fattabi'uni tutulkeun kaula maka urang micinta sabab cinta ka Allah teh liat lila hese sugana ari dikeureuyeun mandi dina diusahakeun insyaallah dina ayat syariat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Untung rugina manusia tergantung kasabna gumantung kana kasabna eta ayat-ayat syariat sok torikohkeun ari geus ditorikohkeun mah jadi teu alergi ibu rek dagang rek tadi ge da kasabna ge da beda ari ditorikohkeun mah da aya teh makrifat di jerona tetep we wungkul karena Allah milari ridona Allah maka la ilaha la maksuda illallah dipidamel kalakuan karena marah malat ridona Gusti Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Cinta nani ka Allah ke capek ka makhluk mah kana sawah wae capek kana barang wae capek semakin loba semakin sieun semakin loba kasieun kalau cinta meuli teh kaspang alusna di desa urang ieu na
meuli mobil pang halusna, meuli perhiasan ge pang lobana, tapi dina hate pang riweuhna sabab sieun ngagulungna nu aya dina rasana sieun leungit ieu. Ayeuna teh kasebat kawan kumaha lamun kaket rong sieun ari sugan teh jangan nganterkeun bahagia bobogaan kalah itu nganterkeun ka bingung. Ayo pikiran kurang putih gitu ya. Hate kan teu nyandarkeun ka Allah. Maka tatkala hate nyandar ka Allah semuanya goodbye. Hanya bersama Allah aku melalui punya kursi hebat. Hanya bersama Allah aku memiliki emas permata. Jadi betah resep, betah bunga bahagia. Naon matak bahagia bapak mayun ka Allah nu ngantirkeun bahagia. Lain nu masah tapi nu eling na hate bapak ka Allah. Tatkala teu hate teu eling ka Allah, teu mayun ka Allah, teu muncul cinta ka Allah, kalah balangsa, loba ka susah. Kok lamun kursi sigaan mah guru dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah. Wah, segala lupa aya, segala-galana. Tapi teu sare wae di kajang tilu jam 2 teh tuluy burial celik deui hudang deui. Ngesang lamongkot padahal di hotel anu serba luar biasa. Ditanya teh ku anakna kudu kunaon? Apa tetetan kula mah kunaon? Damal buta tadi ka baturna termasuk ka adik ka anak kali. Naon? Da anger adi hate nu sanyana nu jero mah da jujur. Ieu kumaha kuring tan bisa nangtukeun ieu teh salamet tina udakan KPK teh atawa henteu. Kapan teu bisa sare urang mah. Laras. Sabab naon nu dicokot ku urang mah kan ku kasarakahan. Dicokot nu ku urang mah ku ka sombongan. Aya bakal ngareunah moal. Rek sare moal mal raos bobo maraos itu. Berarti nikmatna teh karena mayun ka Gusti ala bidzikrillahi tatma'innul qulub la ilaha illallah. Capek kadang-kadang akibat cinta terlalu. Urang boga mobil apa bisa leutikah sabab urang bogohna nyaan ti kamarina kahayang. Ini ke Surabaya datang balik ke imah ada kecinta urang manian we kadang selendo padahal urang teh geus bau menyan kesang di kamari sabara poe can mani-mani datang urang geus bau menyan bau teh para ruku eta naon apansa nunggu urang can mandian heula we kajeun teu acan salat we dan can aya sir rasa resep ka Allah padahal Allah nu paling tenana teu aya muncul resepna da apaan can dipikar resepna mandian ritakeun ledok awak urang ledok bau jeung sabangsana tapi ridho sabab cinta ka manehna gitunya la ilaha illallah. Tatkala maot kan ditanya ruhna kan ruh rawani bakal kadang-kadang biasa melesat ayeuna oge ruh rawani kan dina ruh teh aya ruhul idopi aya ruh sultani aya ruh rahmani aya ruh nabati aya ruh rawani aya ruhul unsi aya ruh sehingga 10 bagianana di antawisna itu atah bapak sok mimpi jeung anu eta teh ruh bapak melesat begitu keur ruhul yaqdohna sareng ruhul hayatna aya tapi henteu matak pisah raga jeung nyawa sabab aya bingkean ruh hidopina masih tetap ada tos tuh jadi kali itu kali naos mudah-mudahan mereka tewak amin lihat la ilaha kadinya begitu maut urang balad anu dipikat cinta ku urang tilu nu persahabatan urang tilu kaditu ka dieu ngabelaan manehna luar biasa hiji dunia barana nu ku urang diperjuangkeun urang ridho sisi kudu lungkap jeung tatangga ngabelaan manehna ngabelaan sawah ngabelaan lomari ngabelaan mobil ngabelaan itu wan silih baudan wan goreng jeung tatangga wan goreng jeung baraya akhirna tatkala urang mulih ka jati urang ka asal ditaros akhirna
ruh rawani eta ngalayang ngomong ka sawah, hei sawah, hei mobil, aing teh ngabelaan anjeun ka mana-mana jadi mimah sehingga jeung balat kuring jadi goreng gitu jadi goreng ngabelaan anjeun. Cik kuring ayeuna rek kamah-kamah robbania ditanya kuring dipenta pertanggungan jawabna bingung ngajawabna kuring kudu kumaha tulungan kuring anterkeun kumaha cik eta sawah kumaha cik eta TV juragan agan teu tiasa abdi angkat abdi mah di dieu we dugi ka irah-irah mama juragan waler wae ku juragan abdi teu tiasa nya tiasa ari kur di dieu ngandekul toh itulah teman yang kita dekati yang kita terus perjuangkan segala-galanya. Datang kan kedua nyaeta keluarga orang sendiri datang ditanya, hei keluarga kaula hal minkum yatadakaruna wa yatafakkaruna nah anjeun teh eling ka kaula nah anjeun teh mikirkeun tentang kaula teh teh ditanya di hadapan Allah mahkamah robbaniyah sedengkeun nu ngeunahna makan anjeun ayeuna nu makena anjeun nah ari balaina tuluy pertanyaan ka kaula ayeuna kusabab kitu tulungan atuh anteur kaula lamun cik bahasa logika ilustrasi bahasa manusana cik eta keluarga urang mangga apa mangga ama angkat teraskeun teu kengkeun teu kerewas abdi ge bade ngiring laras ngiring nganepi ka pajatan sahebat-hebatna kanya budak sahebat-hebatna kanya adik sahebat-hebatna kanya kabeh salian ti diri eueuh anu rela milu sare dibangun bari di ruang aya dae kabeh ceurik mah ceurik tos saminggu ceurik keneh sabulan ka taunna menjadi album laras tos teu aya nu ngiring teu aya tos kitu mah tos atuh mana sahabat sejati untung harita inget ka Masjid Al-Ikhlas milu dikir la ilaha mankur 3 kali sama sing teh we harita mah boga kabutuh ka jamaahna nya paksa-paksa we ka hareup kitu teh nya ditaksa-taksa mah lumayan 3 kali tapi eta begitu ditanya kuruh rawani kuruh sultan anjeun kumaha rek ngambelaan kuring rek kamah robbani teu keing salempang agan mangga abdi dugi ka berhadapan sareng malaikat penanya ka salira abdi tarohkeun. Itulah naon teman sejati iman ilmu iman ainul yakin komo nepi kana hakul yakin nak pecahkeun ku sadayana la ilaha illallah teh kedah keimanan insyaallah ngan hanya ka milu nakur 3 kali tetuluy mudah-mudahan ulah usum-usuman amin mudah-mudahan abi bapak sadayana ulah dipangsiunkeun dikir amin mudah-mudahan sakumaha urang saling berganti zaman dikir mudah-mudahan diistiqomahkeun amin itu panten panjang lebar nama lah tos parantos aruninga kaditu kadieuna mudah-mudahan we dipasihan kakiatan kabarokahan kasalamatan kalayan abdi alhamdulillah parantos tepang di dia sareng wargi-wargi sadayana tos lami oge kapungkur 2000 sabaraha 2003 itu ka dieu 2004 hilap deui aya 3 wangsulan tak ka dieu ayeuna pamitan ka 4 nya ngalangkungan Cep Doni wasilah tepang sareng Cep Doni di Manjaya kalayan pribados alhamdulillah biasa ditepang sareng sadayana mudah-mudahan mantena anu ngajantenkeun wasilah sehingga mantena ditingkatkeun derajat manu Allah dibarokahkeun yuswana barokahkeun kasabna barokahkeun perjuangan mulia amin ya ieu luar biasa andil mantena bahkan saking bingahna ramana ge angkat ka dieu wargina Pak Iwan Pak Haji ge angkat di dieu insyaallah sadayana ngaekspresikeun ka bingah pal yaprohu sakumaha bidawuh Allah mudah-mudahan sadayana tepang di dieu engke abdi bapak sadayana sareng ibu-ibu di surga mantena ditepangkeun deui sareng amin bihaqi la ilaha illallah kirang langkung ngapunten kasuhun hatur nuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.